Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sadayana wilujeng siang. Mudah-mudahan tos saraged dina diajar di masa pandemik, khususnya diajar bahasa Sunda. Insyaallah Bapak ayeuna bade medar materi ngeunaan artikel. MGMP Bahasa Sunda SMP Kabupaten Subang. Saha anu tos apa diantar hidup ngeunaan artikel? Ya, pasti aya nu tos apa. Sebagian deui aya nu acan apa. Nah, sebab itu Bapak ayeuna bade medar masalah artikel. Anu kahiji anu bakal dibahas ku Bapak nyaeta ngeunaan arti artikel. Anu kadua cara nulis artikel. Nu katilu babagian artikel. Nu kaopat rupa-rupa artikel. Salajengna contoh artikelna oge ditungtungan ku pancen. Para siswa sadayana ayeuna urang nincakana bagian nu kahiji nyaeta ngeunaan artikel. Naon sih ari artikel teh? Artikel artina nyaeta tulisan wangun lancaran anu medar hiji pasoalan nu eusina pamanggih atawa pamadegan dumasar kana panalungtikan atawa pangalaman anu jadi pangaruh anyar pikeun nu macana. Eta arti artikel. Nu kadua cara nulis artikel. Kumaha sih cara nulis artikel teh? Anu kahiji cara nulis artikel nyaeta mangrupa wacana argumentasi. Nu kadua mangrupa wacana eksposisi. Nu katilu mangrupa wacana campuran antara argumentasi jeung eksposisi. Naon ari wacana argumentasi? Wacana argumentasi nyaeta tulisan anu medar hiji pasoalan dumasar kana fakta jeung data. Jadi ulah aya hoax hiji oge. Pasti kudu aya dadasarna mangrupa fakta jeung data. Anu kadua nyaeta tulisan eksposisi atawa wacana eksposisi. Nyaeta tulisan anu medar hiji perkara, hiji pasoalan mangrupa pangaruh anyar pikeun nu maca. Tuluy engke ditungtungnan ku umajak kanu maca supaya migawe naon-naon anu dipedar dina wacana eksposisi eta. Nah, sedengkeun nu katilu nyaeta campuran anu eusina data jeung fakta tur ditungtungan ku umajak kanu maca supaya migawe naon anu di pedar dina wacana. Saeta ngeunaan cara nulis. Anu katilu nyaeta babagian struktur atawa bagian-bagian artikel. Anu kahiji nyaeta bubuka, anu kadua eusi, nu katilu panutup. Nah, jadi babagian atawa struktur artikel teh aya tilu. Nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, nu katilu panutup. Ya, jelasnya para siswa sadayana. Jadi eta teh mangrupa babagian atawa struktur nu aya dina artikel. Nah, salajengna anu bakal dibahasnya eta rupa-rupa ya, rupa-rupa struktur nu aya dina artikel. Aya dua rupana teh para siswa sadayana. Nu kahiji induksi, nu kadua deduksi. Nah, struktur induksi nyaeta pedaran materi anu dimimitian ku pasoalan-pasoalan sifatna khusus tuluy engke ditungtungan ku pasoalan-pasoalan anu umum. Sedengkeun deduksi nyaeta
tulisan artikel anu dimimitian ku pasualan-pasualan anu umum tuluy ditungtungan ku pasualan-pasualan anu khusus. Tah eta para siswa sadayana materi ngeunaan artikel. Satulina Bapa bade midangkeun contoh artikelna ya. Di dieu Bapa midangkeun contoh artikel anu judulna pentingna ngamumule basa indung. Ya, sakali deui pentingna ngamumule basa indung. Ieu judul artikel anu bakal dipidangkeun ku Bapa. Tah, salajengna hidap maca ieu wacana ieu artikel ya, aya genep bab, aya genep paragraf maksudna. Jadi artikel pentingna ngamumule basa indung teh aya genep paragraf dibaca ku hidep sing imet sing taliti ulah gancang-gancang macana lalaunan bae. Tuluy ditungtungan ku ngerjakeun soal dina panungtung ieu pedaran ti Bapa aya pancen nya anu kudu dikerjakeun ku hidep. Mudah-mudahan hidep biasa ngajawab atawa ngerjakeun pancen ti Bapa ieu. Pancena mangrupa soal uraian aya sakedik mun 10 soal. Mudah-mudahan hidep biasa ngerjakeun kalawan taliti. Sakitu pedaran ti Bapa, mudah-mudahan hidep menang ilmu tambahan, ilmu ngaweruh anu nambah tur barokah dina pangajaran basa Sunda ieu, wabil khusus dina pangajaran artikel. Sakitu ti Bapa, pedaranana mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKB Bahasa Sunda SMP